Minta aing. Lamun teu ku aing ngadana naon ge boga minantu ge sarua jeung boho. Dasar anak batur moal bisa duara naon? Sia. Oh Kenaon, sia. Mak? Maka ngebetakeun aing sia. Jangan Ya aing keur ngebaguskeun ieu suluh aing. Aing teh kangen, Mak. Kangen naon sia mere duit ka aing? Lah, kana duit wae naon teh. Aku teh pan rindu. Lah tadu sia rindu. Aya aing bagus rindu sia. Ai bener-bener kami toh mah lain rindu. Sok duit bere. Ngegubug naon kitu Ku kami aing toh ka mah. dek minta duit, Mak. Jang rokok, buka duit aing. Ya ku alus eta. Anak aing duitna dikamanakeun. Hah? Maka minta kanu nini kieu nu teu usaha. Panti kamari ge beak meureun mah ge apal. Ya Allah, mau teh bawa ka era nya minantu teh. Cek aing kieu ayeuna dengekeun aing arek papatah ieu nya. Moal papatah aing ayeuna. Mane teh ayeuna teh pamajikan geus aya di imah. Sok diajar maneh. Naon urang bisnis mah da loba. Aya rorongsokan kana karungkeun, aya kaleng batur cokotan. Da moal gamek anu geus dipeuceun mah eta mah halal urang. Sok moal era naon Heuh era mah. masalahna urang teh boga modal, Mak. Atuh meta modal Heuh mah ke ka dieu awewe. menta jang rokok Boro-boro ayeuna. aing dipentaan jang rokok aing ge teu ngarokok aing ge nya. Asem bagus bisa hayang nyaho mah aing. Ngan ditahan aing mah. Tahan ayeuna nya minantu. Allahu Akbar aing mah eling ieu mah. Minantu burung ieu. Pana teh cai aing rek mangge kabungahan ka dieu teh Ya kan Allah papatahan. boro-boro mangge ti isuk ya Allah ngahayudu carage moal caduk aing teh. Ti isuk aing teh geuningan teu ka Aing mah mana-mana lamun ayeuna nyaho mah. pikieun ti baheula ge jual mituh ge patut mah. Lah sia dorak